أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu, aing gaji miludaan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurungku nafsu da kiai nage aya di dieu kuari di mana ieu kalau ngomong aja saya kurang nyaho pangeran teh Allah aing sering ngadengekeun urayan-urayan kiai cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunahkeun geus aing zikir kuari cak ahli-ahli neraka keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajeul di dunia aing teu kaburu kuari neraka lah. Bisa tuh Jalaluddin ya Allah ya Rabb sia dek nuturkeun hayu nek moal atuh moal aing mah nya teh geus sakeu pararanasna aing mah nek zikir bae ka Allah zikir ka Allah nya di neraka la ilaha illallah la ilaha illallah cak malaikat sanu zikir eta cak ahli neraka tuh situ zikir bae hoi cak malaikat keur ieu zikir mah di dunia penting beurang Jumat kurang di dia lah malaikat ke makhluk kaditu sia cak malaikat serem banget budak yes ya sakitu di neraka zikir mah panas bae sia di akhirat mah ulah loba omong indep aing mah aing sama sia sia mah paling yang nempoan doang jangan iskin moal bisa sia cak malaikat sia bahasa mana sih eta bahasa terbagus sama sia mah suka hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya saya jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngadak-ngadak ku husu-husu tiis di neraka tiis la ilaha illallah ija tiis berarti bener kangjeng berarti bener sahabat berarti bener Al-Quran berarti bener para aulia Allah berarti bener para ulama-ulama ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge sekian lagi ya ngapa ijaannya na dakwah saudara-saudara ahli neraka seperjuangan saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain, percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus adem. Sekali neraka mana iya sih? Lihat kulit saya. Tuh, nggak terbakar kan? Jangan lihat aja Pendi. Iya bang, angus. Lihat ini. Atuh kami jauh cekina. Masya Allah, ikutin saya. Ayo, waktu di neraka nyeun majelis taklim. Majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani. Salamullah ala ta'a rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا
biqur'anin ghairi hadza biqur'anin ghairi hadza an ubaddilahu min tilqa بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allahu a'lamu bimuradi wa idza tusallam dan bacakeun alaihim ngatasi kufar ayatuna upasake ayat ingsun agung Al-Qur'an tegese Qur'an bayyinatin halik sakeh kang nyata zahiratin tegese sakeh kang bertelah halun iku dadi hal golel ladina la yarjuna liqa'ana maka ngucap sapa wong akeh kang ora ngarep-ngarep ya ladina kabeing tinemu ingsun agung la yakhafuna tegese ora wardi ya ladina kabeh al ba'sa in ba'th ucap labad iti bi qur'anin nakani sira Muhammad kalwan Qur'an ghairi hadza kang salian iki la iki Qur'an laisa fihi aibun kang ora ana iku tetepi dalam Qur'an apa aibu alihatin kecelaan pirang pangeran ingsun sadaya obatil wa ngagantiakeun sira Muhammadu ing Qur'an bintil mintil qain nafsika saking ara awak sira kul ucap sira Muhammad lahum kada kufar mayakunu orana ana yang bagi tegese ora sayo gali kadue ingsun apaan ubadilahu yen tanga gantikan ingsun ing Qur'an tilko nafsi hai kibali nafsi tegese saking hara-hara wa ingsun orana nama tegese orana attabi'u wa ingsun ila mayuha ing barang kang den wahyu akan ya mailaya maring ingsun ini kana satu ingsun akhaf iku ingsun asait lamun nyulayan ingsun rabbi ing pangeran ingsun bitabdili kalawan ngagantiakeun Al-Qur'an wadi azab ayo pinaziming siksa dina kang abdi wa uta yaumin azim yaumul qiyamati kudina kiamah yaumul qiyamati kudina kiamah قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Allah alam bimuradi kul ngucap Muhammad law syaa Allah lamun ngesakeun sapa Allah ma talautu maka ora macakeun ingsun ing Quran ing eta sesira kabeh wala adrakum lan ora ngawuruhakeun ya Allah ikum ing sira kabeh alamakum tegese ngawuruhakeun ya Allah kum ing sira kabeh bi kalawan Quran wala lan utawi la nina ikul lana fi'atfu nala maqablahu kedina tapakeun ing atas sebarang kang tetep ing dalam sadurunge la fi qiraatin dalam qiraat suci bila kalawan Allah jawabul law iku jawab lapad law ala lamakum bihi ala lisani ghairi
tegese tinggaluhakeun ya Allah kum isra kabeh kalawan Quran ing atas lisan salian aku adalah itu maka teman-teman menang isun maka tegese menang isun ikum isra kabeh umrat ing masa sini nan tegese pirang-pirang tahun arba'in tegese 40 min qabli saking sadurunge Quran la uhadditsukum bi syai'in orang nyaritakeun ingsun ing sadaya kabeh kalawan siwiji-wiji afala ta'qilun eta maka ora waru sadaya kabeh anahu laisa min qabli satune Quran iku ora aya Quran min qabli kata saking sadurunge ingsun masih keneh nyaritakeun kabangkawarahan kufar Mekah kafir Mekah teh paling bahasana baragus palinter budayana atuh dipertahankeun budaya Arab tapi kapinteranana teh teu nuduhkeun ka dirina aya ilmu bisa nuduhkeun ka diri aya ilmu nu bisa ngahijab ka diri ieu ngeri ge urang ilmu teh kadang-kadang nuduhkeun nyinaran kadang-kadang ngahijab ieu nu ngeri ge lamun ilmu ngahijab ka urang endek nyaritakeun ilmu naon alat sapira alat atuh jangan alatan maca rapih jadi boga ilmu alat nyimpulkeun anak kaedah jeung tarif teh atuh geus dikuasai geus ngaji ilmu mantek rahasia-rahasiana dikuasai geus ngaji ilmu bilagah kitu keneh ilmu hadis musalat hadis teh geus dikuasai tafsir gitu keneh tapi geuninganan eta ilmu sakitu lobana meunang lagi geus lain di dalam negeri lain di dalam negeri aing menang di luar negeri tasik berarti tah ilmu teh menang di Misro menang di Turkiye menang di Maroko nah ternyata jadi hijab tidak lantip kolbu hirup bakapan namun satungtung masih kene diatur ku nafsu encan jadi jelema teteh masih kene jadi jelemaan masih diutar atur ku nafsu masih jadi jelemaan kene teteh lain asli da asli da hirup urang we teh wauh ka Allah tur nafsu bisa disigraikeun eta karak jadi jelema minimal nafsu urang teh bisa nuturkeun syariat minimal bisa nuturkeun syariat tuh ieu makan masya Allah kurang kumaha jelema pinterna di negara urang tapi geuninganan wayah kasogok mah eta ilmu mana eta ilmu loba di diri urang teh tapi wayah ngeridit mah terus mah eta ngaranna ilmu jadi hijab ilmu teh jadi hijab ilmu teh jadi hijab tah da kumaha coba jadi hijab ilmu teh masya Allah karim nah ieu karakter kufar Mekah adem ayam hirup di Mekah teh harita teh maksud adem ayam teh sekumaha air mengalir di negara Mekah teh lain adem ayam ngeunaheun sabenerna mas siapa
buat siapa dapat. Jadi baheula teh paloba-loba komplotan kobilah ngaranna jang paluhur-luhur. Pagaweanna geus teu jauh hiji mabok mah jurusanana ngabunuh jeung zina, kadituna judi sakitu. Eta agawean teh kos kitu. Deui sapopoe teh mabok, zina, judi, bunuh, perang. Da baheula teh kos kitu teh. Masyaallah. Kangjeng Nabi teh dilahirkeun di tengah-tengah karakter manusia di negara Arab nu model kos kitu. Ya Allah ya. Urang mah kuari ngahareupan karakter-karakter Jawa bae geus sararese. Urang ngahareupan karakter Lampung bae geus hese. Ulah wakas Lampung urang kawin jeung awewe urang Lampung. Rasakeun sia. Atuh henteu ente mah teu kabeh ngan 99,9,9 he. Tah, ieu menghadapi karakter eta bae ge tah. Ulah gagal menghadapi karakter Salampung, Sapalembang. Urang kan lamun sasalaman pada Jakarta, pada Jawa Barat. Rapi kan sasalaman teh sok karakter urang Jawa Barat. Baheula ba urang Jawa Barat kan Tangerang, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung. Tah eta teh kapan karakterna teh sa Jawa Barat lah ngan beda sautak saeutik. Rengku, ieu sasalaman teh rapi. Urang Rangkas rapi, urang Pandeglang rapi, urang Serang, urang Tangerang pokoknya hebat na meureun. Maksudna Tangerang ka dieu, Tangerang ka dieu. Kumaha urang ningali Cianjuran gitu kan, Sukabumi, Bandung, Parahyangan rapi. Itu Jakarta rapi ge Jakarta. Walaupun sogol orang Jakarta tapi rapi sasalamanna. Set hangat, salaman hangat orang Jakarta. Set tek. Komo nu boga pencama, ieu diceklan mun. Set, ieu diadukeun jak. Jakarta teh. Aja di sagede kieu beres sasalaman teh ieu. Ieu keur carita karakter ieu. Ieu keur carita karakter kan urang. Coba, jol be orang Palembang. Sasalah mana? Heseueun nya mah bongkok kitu. Heh. Bari mah eta kos kitu teh, Sumatera. Ye. Deureus lamun haju matana ka urang mah deureus we lain. Heeh. Aduh sia. Untung aing baheula dinasehatan ku guru pencai. Datang ka eueuh pencana kuari. Eta teh sasalaman karakter. Teta kan nisbat di urang teu bagus, nisbat di urang. Sasalaman eta teh nu boga ilmu teh sasalaman. Lamun geus kebel di urang karak rada robah. Sakitu geus kebel ge teu robah. Lah ora robah-robah iku mah. Us mengkonon mah aja. Iya, ngabaku iku mah. Wo ora bisa den plocoti itu. Hese, mata. Nah, tapi orang Jogja. Solo, bari loba bohong ge. Maksudnya karakter ieu cerita karakter. Iya atuh bohong mah lain di ditu bae saru Bandung ge barohong. Eta teh bari kitu teh ngabohong teh. Asli mah henteu. Urang Bandung bari rengkuh kitu, asli mah henteu. Ditukangan. Eta rengkuh munafik ngaranna teh. Yuk cerita, orang ke Mekah, Arab Mekah, jeung Arab Madinah jauh berbeda. Di Madinah marah-marah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dipeluk. Mekah tuh bisa, orang ngajak, orang di Mekah ya, ribut-ribut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, melong bagi. Beda Madinah mah, ribut-ribut orang banyak, orang ngawar tasbih, kam ya Syekh. Mia real, alas komisi real. Loh, marahnya no. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu, malam dibere dua bener. Eta Madinah. Udah sok pendidikan Kangjeng Nabi datang ka ayeuna pohara amat. Masyaallah karing. Pohara inget ka Kangjeng da? Ya Allah, ya Rabb, ku sholawat lulu.
Sok di Madinah, coba bagi orang marah-marah maca sholawat. Orang marah-marah. Haji Pedi pernah marah. Wah, orang Arab. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marah-marah. Orang Arab lagi. Nyahunya nih sholawat teu datang ka hate cek ieu. Orang Arab kan jago. Nah, Kanjeng Nabi teh diturunkeun di tengah-tengah karakter Arab anu keras, di negara Arab anu panas, anu keur meujeun hurupat luar biasa. Kejanggalan-kejanggalan, permaksiatan teh keur meujeun. Kanjeng Nabi di dinya diturunkeun, dilahirkeun. Kabelah dieuna Kanjeng Nabi teh katingali berbeda. Menang gelar Al-Amin 20 tahun. Kebelah dia pohara. Sarieun simak ningali Kanjeng Nabi kujujurna. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq al-ayat. Langsung Kanjeng Nabi sir dakwah teh alon-alon. Kabelah dia kakarak rada kenceng. Sahabat anu korban teh geus lain hiji nu diciduhan, anu ditampiling, anu dibeuleu anu di naon kitu ngaran dipoe, nu diseret. Masyaallah perjuangan agama. Urang mah kuari tinggal ngeunahna doang. Deuleu sahabat baheula. Diseret. Dipoe antara batu jeung batu, buana panas luar biasa. Tenggelam, ciduhan, mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Datang ke belah dia ada perang. Kurang mati tah di imah datang ke dia bae ge teu ngawudukeun teu kuat. Berjuang urang teh kos kitu. Berjuang urang teh kos kitu teh ngawudukeun teu kuat. Ya Allah. Ngaji, kok di luar ngajina? Di luar kesal ngaji besi lain biasanya di jero uduk beakeun aing lamun di jero bukan kayak digotong di luar ieu perang titah ngadengekeun doang geus teu kuat perang ngaji titah ngadengekeun doang geus teu kuat tah ieu mah lain deuk carita kumaha teu sabodo tah mah hak masing-masing tah mah ieu mah maksudna tah urang perjuangan sahabat deuleu tuh pohara amat ulah sahabat nenek moyang urang baheula tah memperjuangkeun negara jeung bangsa jeung agama para. Urang mah ieu kuari ieu teu ngawuduk saeutik we. Babaturan dicarekan kabeh. Teu ngawuduk teh babaturan dicarekan kabeh. Goblok sia. Hayang mah sesakeun tolos lagi. Nyana nu teu ngawuduk babaturan nu dicarekan goblok teh coba yeuh. Ini sebuah perjuangan uduk. Perjuangan. Eta ka mana ya urang berjuang teh? Bandingkeun. Tarolah meureunan teh mah luhur teuing jeung para sahabat mah, luhur teuing jeung para tabiin mah, luhur pisan jeung para pejuang 45 mah. Kuari mah ieu jeung guru-guru urang anu anteng tengah peuting hudang mentang mata. Tunduheun nyana ge sarua aja jelema. Si eta anak setengah jelema. Tuduh, tapi biasa bae lah mata nu Allah, tunduh nu Allah nyangakeun Gusti ka Gusti. Tuh dipake tafakur, pake riyadhah. Dicoba tak ku urang tuturkeun tah jelema-jelema anu takarrub ka Gusti Allah tengah penting coba aing nuturkeun lah perang mah meureun teh kudu make tanaga. Ya, kita mah ya udang ti peuting bae mah perangna. Udang jam 2. Ngelejam, guys aing jam 2 datang ke jam 3 coba aing diuk baca sholawat coba. Mulai. Pemajikan ge pemajikan. Bisa jadi usoraan sakena. Ka mana salaki ieu? Besi paeh di luhur sajadah. Orang bener bae. Orang bener bae. Atuh anggel di dieu ieu. Manya wiridan di dieu na diteuneun anggel. Tama karena siap kan berarti. Iya mah urang abadikeun perjuangan. Ulah Kangjeng Nabi, geus ese nyaritakeunana. Ulah para sahabat, para tabiin, nu kamari ieu bae ge, para aulia-aulia Allah
perjuangan anu mantak Banten jadi hebat teh Islam teh, mantak Demak jadi hebat teh, mantak Ampel jadi hebat teh, dan sekitarna aya para aulia Allah nu berjuang. Eta mah geus jelas perjuanganna urang kuarieu, perjuanganna melalui tapakur bae ti penting sarua teh ngabutuhkeun waktu, ngabutuhkeun tenaga, ngabutuhkeun sagala-gala. Aduh cenah kieu ternyata horeng tunduh kopian. Kopi teh jangkos kitu geus. Kopi, rokok. Bari baca sholawat geus silanan belajar heula deui mah. Belajar heula kopi. Ternyata kopi sakieu mah ieu tah kurang keneh saember. Awak sia ku goblok-goblok teh ini. Teu baik sacangkir, teu baik sagelas, ember sia ku ini. Awas sia ku ieu. Tunduh keneh bae. Hulu kadinyakeun. Lain diinum lain, bebaskeun hulu ka dieu. Tolol sia. Ayo urang ibadah. Di bantak kuari masih keneh bersinar ge Islam teh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Aya keneh jelema anu mikiran agama melalui taqarrub ka Gusti Allah. Eta hiji dibandingkeun jeung 1000 kiai anu ngocoprak di leueur panggung. Hebatan eta. Ulah neuleuh ka dieu. Ya, kasih aing. Aduh. Masya Allah, aduh ngalirik ka dieu kabeh tolong. Tapi lamun nu kos kitu kan uluh kokoprak. Uluh kokoprak teh. Ya ucing mesieun ku kokoprak. Aya ucing eok. Ulah waka digebukeun asal diacungkeun we kokoprak. Kabur. Jadi berarti kokoprak kiai kokoprak mah jang ucing. Lumayan jatuh jelema masyarakat lagi ucing kabeh. Nyana lagi garong. Iya mah carita perjuangan agama, Masya Allah karim. Nyeri, indah. Kadang orang merenung, Masya Allah karim pohara. Perjuangan teh. Mantap kuari bersinar tadi Indonesia hasil baheula para aulia Allah tinggal diteruskan kuari teh ya. Hasil perjuangan para aulia Allah, para ulama sholihin tinggal diteruskan geus kurang kuari biasa bae tenang tentrem urang cukup ngadoa bae ka Allah doakeun nu mantak jelema cara rinta raresep. Urang teh ngadoana ya Allah ya Rabbi nu usaha supaya maraji usahana dari pemerintahan supaya talalentrem jeung supaya jala lujur nu tani supaya bagus tanina jeung supaya ka Allah supaya talalentrem nu ngawarung kabeh nu magahan ngaji kabeh teu kudu bebeja sia ku aing didoakeun si jijing bae eta mah aya muatan tah mah ki pudoli tah mah langsung ka Allah urang hubungan urang jeung Allah cak Allah sia bae geus ngadoakeun ka umat-umat Anda tuh komo aing pangeran kan gitu. Ieu mah lain kan, dibere duit ngadoakeun teu dibere duit henteu. Kiai emang tilok ngadoakeun naon nu datang ge tilok. Mu kudu ngadoakeun ka nu tilok datang. Deh tamu musuh aing. Deh kiai si mumusuhan. Hayang aing mah tuh ngondang aing muludan aing rajabah. Ieu mah mulut tilok ngondang, rajab tilok ngondang. Atuh teu ngondang ge berkat-berkat. Ibu hating. Itu bahasa hating, bahasa mana eta? Eta kan lain kiai. Kiai ya Allah ya Rabb Gusti. Salamatkeun keluarga, salamatkeun murid, salamatkeun tetangga-tetangga kawau-kawau. Terus bahkan lain jang sorangan Kangjeng Nabi. Mere contoh dina Jumat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal eta teh contoh cek Imam Ghazali. Eta teh contoh. Bahkan lamun teu dibaca eta teh sah Jumaahna ge. Lain sembarangan doa, eta kan jang mukminin mukminat. Dina Jumat urang mah tak kunaon. Ya Allah ya Rota. Lain kitu pandoana. Ya Allah abdi teh dagang karung. Dagang karung teh teh kurang laku bacet. Aya babaturan abdi dagang karung ku galedegkeun we Gusti. Manya doa si kos kitu. Eta teu bagus. Allah
ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul tuluy titah dakwah salah sahiji sifat anu wajib di Kanjeng Rasul teh tabligh nyampikeun wahyu walaupun pahit tetep bae kudu disampaikeun lah ku Kanjeng Nabi walau kana murrun urusan daek jeung teu daek lain urusan Kanjeng tapi Kanjeng Nabi mah sebatas nyampaikeun daek nu ngadaikeun Allah teu daek nu ngateudaikeun lagi Allah itu urusan Allah urang mah nyampaikeun mata kiai sok mamarahan tolol aing teh ngaji di mushola naon atuh teu dararatang sia juga si pake geus ngaji ge teu dipararake geus bubar cak masyarakat teu los dua ge bubar kiai goblok atuh kieu lain kitu ngaji bae geus teu kudu diajakan gua sorangan ngaji bae bejan bae cek urang teh indek ngaji mah teu aya daekeun atuh mangga teu daekeun geus sampaikeun atuh murid teu narurut atuh urang mah sakadar nyampaikeun nu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun makan Allah acenah nyana dibere hidayah atuh nurut acenah henteu atuh henteu urusan make mah teh urusan masing-masing kan ngarasana urang ge karasana tiis ka urang ieu mah lain Pak kieu eta mushola geus urang mendingan nyumput bae ulah ngaji anu geus nyumput ka situ beung ngocoprakna nya mah ngocoprakna aju sagala yang dibere sagala yang disumbang sagala mah aing mah bosan ka kieu kos kitu mending rantai bae ku urang kiaina tungtung da bale ngaji ngarantai kiai goblok ya kanjengnya ya Allah ya wa idza tutla alaihim di mana-mana dibacakeun ku Kanjeng Nabi ka para kupar-kupar Mekah ayatuna bayyinat ayat-ayat kaulan wa agung cik Allah yakni Al-Qur'anul Karim dengan jelas nyata bahwa Quran teh merupakan wahyu. Dina ayat tersebut teh jaritakeun tentang ketuhanan, ketauhidan. Dulur cek Kanjeng Nabi teh ieu teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal ardh pagala geus dibaca. Pangeran teh anu kasipatan wujud kidamba komo khalaqah lil hawadis dan selanjutnya. Anu ngatur-ngatur urang hirup jeung paeh teh pamere Gusti Allah susah jeung senang teh pamere Allah sugih jeung pakir teh pamere Allah urang madar mah teh ngan sakadar pa ikhtiar jeung kasab adapun anu nangtukeun makan Gusti Allah cek Kanjeng Nabi ulah sok mangeranan ka batu ulah sok mangeranan ka kayu pangeran-pangeran batu, pangeran-pangeran kayu. Eta mah lain pangeran diciptakeun ku tangan-tangan manusia. Allah mah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dakwah teh Kanjeng Nabi kos kitu. Kadenge ku kupar-kupar Mekah teh. Kumaha bahasana? Ieu. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا cek para kupar-kupar Mekah teh Muhammad kupar Mekah teh artina kupar anu teu ngarepkeun kana kapanggih jeung kaula nu agung cek Allah teu percaya berarti kupar ngaranna cek nu teu percayaeun ka Allah sebagai pangeran teu percayaeun ka Kanjeng Nabi sebagai utusanana jadi atuh layak punal basa teu sieun kada dihudangkeun ti kubur mizan siratal mustaqim teu sieun nya sebab teu percaya kumaha ngomongna i'ti bi Qur'anin ghairi hadza mad jadi mad
sia eta dakwah nyaritakeun pangeran-pangeran kahayang aing mah kieu. Dakwah mah dakwah bae tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran aing sih. Eta kan pangeran di nenek moyang urang. Hayang anu beda jasa itu. Hayang nu sedeng eta, hayang rada leutik eta bila perlu urang nyieun deui pangeran. Ulah sok dicawat-cawat si pangeran eta. Masyaallah. Nyeun lagi masyaallah tolol teh. Ih, atuh urang Arab. Pangeran urang teh titipan ti nenek moyang urang. Geus lain puluh tahun, ratus tahun. Kuduna ku urang ge mulai disujuda. Maneh ieu anyar-anyar ku hari teh. Nyaritakeun pangeran mana teu kadeuleu ta pangeran. Aju siang ngabejakeun cenah Muhammad, pangeran teh anu ngadamel langit jeung bumi jagat tuh beneran di baheula teh langit jeung bumi geus saya. Aju pangeran-pangeran ngurus-ngurus teh urang teu pernah diurus ku pangeran. Cek Kangjeng Nabi teh justru ieu teh langit jeung bumi teh lain okos petet jadi sorangan. Emangna petet buah jalai. Tambahan ti aing teh petet mah. Henteu aya ti ditu mah teh petet. Cek Kangjeng Nabi teh ieu pangeran teh justru nu ngadamel langit jeung bumi teh tadi mah langit jeung bumi teh teu aya di alam itu mah, di alam arwah. Kebelah dituna deui alam malakut, kebelah dituna deui alam lahut. Eta mah teu aya sabenerna mah. Aduh, Gusti Allah teh ngadamel langit, ngadamel bumi. Itu ciptaan Allah. Terus Gusti Allah teh ngutus setiap saat ka nabi-nabina. Miti Kangjeng Nabi Adam, 2 Kangjeng Nabi Idris, 3 Kangjeng Nabi Nuh, 4 Abdon, cepet. Isa terakhir. Saya tuh mengaji bodoh terus. Taib pula Nabi akhir zaman Kangjeng teh nyaritakeun ba pangeran teh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mad. Coba si dongengna nu sejen bae sih. Dongengna nu sejen lo sok haju nyinggung-nyinggung pangeran. Kan lamun nyinggung pangeran kumaha mun kadengieun ku pangeran. Wah, Kangjeng Nabi pangeran batu kos kitu betul kadeng. Duh, man. Lain masalah batuna, tapi eta di jerona man. Pangeran teh kadeuleuna mah batu padahal di jerona anu ngageugeuh teh man. Waduh sia. Sing hade seorang salam. Teu aya, batu mah batu bae. Tetep pangeran mah Allah. Man. Lamun sia terus-terusan kos dia awas ya man. Je parangsana. Awas sia ulah sok aju ngahina sia ka pangeran. Geus dakwah mah nu sejen bae. Ngajak nu sejen tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran. Awas tah. Nya. Geus atoh kieu bae geus, ulah sese. Coba man. Asal datang sia nyampaikeun Quran, asal datang nyamperkeun Quran. Aju Quran nyaritakeun eta nyela-nyela kana pangeran. Sagala nyaritakeun hudang ti kubur, sagala nyaritakeun masar, sagala nyaritakeun. Kitu Siratal Mustaqim. Riweuh aing mah ngadenge kos kitu. Coba sih ganti Qur'anna ulah Qur'an eta. Tuh kan. Ieu Qur'an di Al-Qur'an jelas. Cik jelema-jelema nu teu percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaritana teh iti bi Qur'anin ghairi hada. Muhammad coba datangkeun Qur'an ulah Qur'an nu ieu. Qur'an nu ieu mah bosen ngadengna teh nyacat-nyacat nyawat-nyawat pangeran bae. Di kebelah ditu teh sagala nyaritakeun kubur, sagala nyaritakeun ba'ats, sagala nyaritakeun masa tek bengek. Ganti sih coba atuh. Ulah make Qur'an nu eta mantak naon. Qul ma iti bi Qur'anin ghairi hadza au badil atawa ganti bae ku maneh ieu Qur'an teh Qur'an nunang maneh bae. Padahal mah nyahueun Kangjeng Nabi teh teu pernah maca, Kangjeng Nabi teh teu pernah nulis, disebut lagi ummi. Umi teh lain bodoh, umi teh tara maca, tara nulis. Sebab lamun Kangjeng Nabi nulis beusi dianggap Quran teh buatan Kangjeng. Lamun Kangjeng maca beusi dianggap ieu dongeng-dongeng Quran teh meunang ti sejarah-sejarah kitab-kitab nu bara heula. Tara nulis, tara maca Kangjeng disebutna ummi tapi nyaho. Sok bala rupa nyaho. Ai si ieu mah nulis terus maca terus.
maca terus deureun tapi hati nu nyangkrung. Bisa masa kali nulis kudu seru we nulis. Boro-boro ku batur tulisan jana ge nyana nu marah sorangan. Ya tulisan sa goblok. Pugu tulisan jana tolol teh. Teu baca ieu tulisan. Anak naik adanya mana bah? Ini tulisan siapa emang? Ini kan tulisan Abah. Ini kayak dapat kaki aja. Atau buku Abah emang dapat Abah? Iya. Maafin ya, tolong. Tulisan jana teu kabaca ku nyana. Eta mah geus pamustungan jelema. Atuh pamustungan biasana kan tulisan sorangan kabaca ku sorangan. Minimal ieu mah boro-boro ku batur ku sorangan kan. Baca lagi. Dibalik ke. Kok terbalik sih? Atau terbalik bah. Baca korannya gitu kan. Mobil terbalik gitu. Baca koran pos kota goblok ya. Atau bukan terbalik, atau korannya terbalik bah. Oh iya. Atau hirup jeung pikun mah kos gitu. Tah. Iya, pamenta kafir Mekah, mad. Iti di Qur'anin ghairi hada. Datangkeun Qur'an nu lain ieu. Coba nu Qur'an nu sejen. Au badilhu atau ganti bae sih ku maneh Qur'anna. Da maneh mah pinter. Udah sok diri antapkeun bae. Urang mah nyaritakeun seputar patung teh sok hayang seuri. Hayang seuri ya. Kamari Jakarta teh kapan banjir? Aya sabara gereja anu kabanjiran, bahkan anu sangat menyolok mah kelenteng. Kelenteng teh kan banjir, kamari teh datang ka kentengna. Nah, iya umat muda. Wah ribut, kabeh kumpulan. Wow, berangkat kita selamatkan Tuhan kita. Oh, baeta kan nanaon eta? Wah, tuh langsung Tuhan. Patung teh di talian kunyana make dadung, aju dipanggung, dibawa kunyana ka darat. Alhamdulillah kita bisa menyelamatkan Tuhan. Eta kan tolol eta. Nu kuduna makan nyana diselamatkan ku pangeran, ieu mah nyana nyelamatkan pangeran. Eta pangeran daek be ongko di dadungan. Ieu bahkan lain cerita bohong ieu mah lain fiktif. Ieu mah asli ieu mah. Kamari teh di Jakarta rame-rame menyelamatkan Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi ta'ala. Ya kan unik. Lain eta bae meureun di ulah daerah ge. Pangeran teh. Urang kula maka inget ka Ameng bae baheula teh. Ameng nu boga peternakan ayam da dinya. Baheula teh osok diajak ku kula ke Garut, nyana supirna. Nyana kan budak. Saya aja cenah nganter ke Garut cenah. Iya dah enggak apa-apa. Berangkatnya nasakan supirna. Datang ka imana? Tunggu dulu ya. Mau apa dulu kok? Mau ibadah dulu. Kula neulekeun we sial teh. Aing nungguan ibadahnya anak aja guys. Beda-beda pangeran orang sama mobil guys. Eta singgo masyaallah. Nu menta kula daek naon? Pamajikanna muriang. Kalau itu saya meninggal, saya kawin lagi dengan orang yang kaya, saya masuk Islam. Tapi kalau saya kawin dengan orang miskin, saya enggak. Gitu amatnya cakata. Atuh kawin mah kawin bae, masuk Islam bae. Gimana nanti mun kawin kan sugih Islam. Berarti kan terieu deui dengan dunia. Tapi lamun kana susah, saya enggak masuk Islam. Eta ujungna berangkat ke Garut. Bari kikiran teh geus beres, mawa ta plastik hideu. Plastik asal. Naik kanya ka mobilnya ada supir ya. Tenden di dia di tengah antara nyana jeung kula. Itu apa kok? Tuhan. Aing seserian bae. Pangeran naik diasupkeun ka plastik asoy. Ieu mah asli ieu mah lain bobogan asli. Masyaallah karim. Nah eta seperti eta, ya Allah. Jadi kenapa dibawa-bawa? Biar enak aja kita di mana aja kan bisa ibadah. Ya tuh kok udah. Kalau gitu mah udah amanin itu Tuhan nih. Orang kalau dipikir pakai akal nu sehat, bisa buat lo bahayang seri udah.
loba hayang siri jeung Buddha jeung Hindu ya termasuk jeung Kristen maksudna loba hayang siri mantap iya cek orang-orang Yahudi cek orang-orang Kristen ngomong na iti di Qur'anin gairi hada man coba sih datangkeun Quran ulah nu ieu mah gawena ngan nyarekanan pangeran urang bae coba gak datangkeun pangeran nu laisa fihi aibu alihatina coba sih Quran anu henteu nyarekanan pangeran urang anu supaya akur pangeranna coba dilu atau ganti sih Qur'anna min tilqai nafsi menang anjeun Muhammad makang ieu Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqai nafsi cekang yang Nabi kita ku Gusti Allah mad sampaikan ku ajen ka para kupar-kupar teh mayakunu teu pantes jeung teu bisa kaula ngagantian Al-Qur'an teu layak teu bisa teu sayogya kaula ngagantian min tilqai nafsi ngagantian Al-Quran ti kaula yani kaula nyieun Al-Quran ente aya attabi'u illa ma yuha ilai henteu nuturkeun kaula kecuali anu diwahyukeun ka kaula mah nya kula kudu ngagubah robah ngagonta ganti Al-Quran ye inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim saenyana kaula rempan saenyana kaula sieun in asaitu lamun kaula nyulayan ka pangeran kaula dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an cara Kristen diganti tahrif cara Yahudi diganti ditahrif geus eta Tauratna muharraf Injilna muharraf Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi kaula masieun inni akhafu in asaitu rabbi rempan sieun lamun kaula nyulayan ka pangeran dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an sieun naon adzab yaumin alim sieun ka poe kiamat ye urang geus mantak darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat sieun aya neraka kajen teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta badia daek ka neraka teh kamari kan geus ditanya daek ka neraka daek jeung asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung we ka neraka nyana mah kajen sabodo kebal-kebal mah tiis ye panas geus uraga embung adapun haju ku Gusti Allah di ka nerakakeun mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat sebab naon teu ngarasakeun panas teh sakedeung sampai 2 peka ditu mah ngeunah kumaha bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi sapoe panas 2 poe panas lah kaditun nama urang teh ieu teh ngajerit sakieu cicing sakieu gas mendingan ulah bersuara mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah tah untungna nu ngararaji teh kos gitu numatak aya jelema maksiat tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali aya jelema nu tadina kiai waktu maotna dijadikeun jelema maksiat Imam Jalaluddin tah eta keur carita keur maot engke di darakana ge geus puguh para aulia Allah para ulama-ulama kasalorga anu saroleh ieu mah jelema nu jahat biang jahat di neraka sapoe 2 poe 3 poe 4 poe adi teh mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu cekeun marah sakieu gas pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka sanu boga tas bae cak ahli-ahli neraka hoi yang tas bae di neraka keur ieu tolol
deh kuari henteu aing mah tasbih di mana tuh seuneu sugan bae anu mah tasbih budak sok sia sia jeung hanas bae sagala ieu aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah sia geus sarua kan Allah ngan aing mah ieu kan kajurung ku nafsu aing gaji muludaan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurung ku nafsu ja kiai nagi aya di dieu kuari di mana geus loba omong aja saya kurang nyaho pangeran teh Allah aing sering ngadengekeun urayan-urayan kiai cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun geus aing zikir kuari cak ahli-ahli neraka keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajeun di dunia aing teu kaburu kuari neraka lahap bisa tuh Jalaluddin ya Allah ya Rabb sia dek nuturkeun hayu nek moal atuh moal aing mah nya teh geus sakeu pararannasna aing mah nek zikir bae ka Allah zikir ka Allah nya di neraka la ilaha illallah la ilaha illallah cak malaikat sanu zikir eta cak ahli neraka tuh situ zikir bae hoi cak malaikat keur ieu zikir bae di dunia penting beurang Jumat kurang di dieu lah malaikat ge makhluk ka ditu sia cak malaikat serem banget budak yes ya sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah ulah loba omong indep aing mah aing sama sia sia mah paling yang nempoan doang jangan iskeun moal bisa sia cak malaikat sia bahasa mana sih eta bahasa terbagus sama sia mah buka hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya saya jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka tiis la ilaha illallah iya tiis berarti bener kangjeng berarti bener sahabat berarti bener Al-Quran berarti bener para aulia Allah berarti bener para ulama-ulama ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge tiis sakian lagi ya ngapa ijaannya na dakwah saudara-saudara ahli neraka seperjuangan saat ini saya menemukan keindahan tolong kasih tahu yang lain percaya atau tidak percaya terserah tapi ternyata setelah saya zikir terus adem sekali neraka mana iya sih lihat kulit saya tuh nggak terbakar kan jangan lihat aja Pendi dia bang angus lihat ini atuh kami jauh cekina masya Allah ikutin saya ayo waktu di neraka nyeun majelis taklim majelis zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ramai di neraka tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir bisa sanajan milu zikir tetap panas bae sebab teu percaya ka Allah tadi kita ieu Imam Jalaluddin dulu nek nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis terus sampai kan di neraka teh tuh Jalaliki malaikat Malik gandeng terus bae zikir illallah la ilaha illallah ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun anu kudu 15 tahun 20 tahun 100 tahun otomatis keluarga ini kamu udah harus keluar ke surga mualah keluar ke di surgamu jak balik surga ieu henteu cek kok bisa teu ya atuh ka surga kan maksudnya supaya tiis atuh di dieu geus tiis masyaallah cek balik jadi kos dieu ulah bomong sia cing ngerembel bae sia
kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka kiai na aya kiaian biasa kiai ini udah harus ke surga ini udah apa namanya waktunya udah masuk ke surga kagak udah saya di sini aja adem begini kiai masalahnya bukan sekedar adem di sana kan ada buah-buahan ada minuman ada bidadari nggak pengen udah sini aja hese tah datang ke dikeluarkan ke hese mun lain laporan ka Kangjeng itu laporan ka Kangjeng ya Rasulullah Muhammad kunaon umat di neraka hendak kita ka surga embung kunaon Kangjeng gawe ge weh kunaon jadi ka surga jadi embung coba pariksa coba kan itu pariksa ku Kangjeng lagi oh kabeh Abu Bakar Umar Utsman ka neraka kabeh ku jeprakan mana kiaina ceuk teh saha ngaranna ayalah moal bejakeun cak Kangjeng kunaon dieu geus waktu ka surga jadi embung jagina di neraka getis masyaallah sadaqallahul azim cak Kangjeng maha bener Allah cakabehan teh sadaqta ya Muhammad bener anjeun Muhammad ih cakabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakabehan jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api mantak ketika maneh menghadapi seuneu ulah berani kana seuneu jadikeun diri maneh Ibrahim ketika maneh can jadi Ibrahim ulah kadeukeutan seuneu bohewel sia ka jeung kumaha maksudna kumaha diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara ya Allah ya Rabb ih nah ayeuna teh Kangjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing ieu mah kuari mah kasalalorga bae lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan ingat ka Allah masih kene tiis yang ngakeun atuh kumaha Kangjeng bae aya asli mah kabeh ge saya ka surga subhanallah wah cak Abu Bakar titata dia tuh siap abi atuh bala betah sebenarnya mah atuh di neraka tiis bae aambeun mah tetep bae hangru ya akhirnya di surga nah ieu mah jadi target zikir lain lalaga masyaallah karim wahara nah inna tabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim ya yaumin azim rempan jeung sieun kana siksa yaumin azim jaga neraka kul siapkeun ku anjeun Muhammad la insyaallah namun Allah ngersakeun mata lautuhu kaula moal macakeun kana Al-Qur'an alaikum kanjeun kabeh ieu mah dikersakeun ku Gusti Allah bae kula dibere wahyu kita dibacakeun ka anjeun pamarentah Allah wala adrakum lamun Allah ngersakeun ja Allah ge moal mere nyaho ka anjeun kana ieu Al-Qur'an moal ieu nyaho bahwa ieu Al-Qur'an teh Allah kurang kumaha sebenarnya mah kaula babarengan jeung anjeun faqad labithu fikum umuram min qabli pan kaula teh geus cicing babarengan jeung anjeun sabaraha taun 40 tahun memek dibere wahyu babarengan teu pernah macakeun Al-Qur'an kuari bacakeun Al-Qur'an teh ti Gusti Allah apana tangilun sinyaho anjeun kula dibere Al-Qur'an ku Gusti Allah ditah disampaikeun iyalah bentukna Al-Qur'an nyaritakeun pangeran anu asli nyaritakeun rasul anu asli nyaritakeun kehidupan akhirat nah lamun lainna Allah mal bisa kula buktina baheula babarengan jeung maneh 40 tahun kula can diangkat jadi rasul pernah macakeun nya henteu berarti kan dia lain buatan kula lain buatan kaula lain ciptaan kula asli ti Gusti Allah tinggal nurut bae anjeun aya nu nurut aya nu henteu ku parmekat teh mah tergantung kumaha hidayahna kumaha nur ilahi pamere ti Gustina jageuninganan urang anu jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam
teu pernah amprok jeung Kangjeng, teu pernah amprok jeung Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teu pernah amprok jeung Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, teu pernah amprok jeung para wali sanga. Aya dibere hidayah mah demi urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, mahal hidayah. Murahna hidayah, mahalna hidayah. Baheula neuleuh ka Kangjeng teh dibere hidayah kafir. Urang teu ningali ka Kangjeng Nabi tapi dibere hidayah iman. Masyaallah, tinggal dipertahankan ku urang, diperkuat. Sing hade beus ngageus isuk pake etot tinggal salengkah deui urang hirup ku sabab ngeridit urang jadi ka neraka, naudzubillah min zalik. Ku sabab disogok ku urusan-urusan negara aju urang ka neraka, naudzubillah min zalik. Bener ge Allah Maha Ghafur Marut tapi lamun geus benci Allah kumaha coba? Ku sebab ngabohong, dagang ngabohong melulu. Dagang ngabohong melulu. Dagang. Dagang. Baheula sia. Ayo coba. Tengah-tengah negara anu keur carut marut ayeuna teh maksudna mabok ambalaya. Urang ngadenge ti Cina dikirim ka dieu ekstasi sabaraha kapal. Encan ciptaan buatan Indonesia, encan mabok hampir kamari teh miras teh. Untung masih kene aya colekan toelan. Jeung alhamdulillah masih kena didenge. Tah kuari nu mabok ambalaya, zina ambalaya. Judi kuari mah baheula mah judi teh kudu ka Jakarta, judi teh kudu ka Singapura. Kuari mah di jero kamar bisa judi. Di WC bisa judi. Masya Allah karim. Perjudian teh luar biasa. Nah, ini tinggal masing-masing orang. Mentek cek Gus Dur teh mah sebetulnya belum siap kita menghadapi era globalisasi. Cek Amin Raib siap tidak siap ya kita harus paksakan. Gus Dur benar. Ingat ke bangsa Indonesia. Terus karakter bangsa, terus agamana. Kuari kuat tapi anak yang incung ke. Aya pikiran dede jeung nya Kang. Terus Gus Dur mah bagaimana ke depannya ini anak kita? Bagaimana? Nah, iya kita tadi kita padahal mal bisa ditahan dengan bahasa Gus Dur teh kos kitu tah. Belum siap kita menghadapi era globalisasi. Padahal mah siap teh siap atunya leuwih nyaho. Ngan eta tah pikiran anak incu. Masyaallah. Kuari nu korban HP ambalaya. Geus puguh bapakna tilok balik-balik korban HP. Bapakna. Indung nangis, lihat deh, beheung datang ke panjang duluan salaki. Teu datang ke anak korban HP. Ambalaya. Iya, pak bisa urang. Kudu bisa sing bisa. Paksakeun urangna. Jang urang kene kepentingan anak. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu Al-Qur'an. Asli ti Gusti Allah. Al-Qur'an teu bisa dirobah. Al-Qur'an baca. Di akhirat bakal jadi nungtun urang ketika urang karumpul di ditu teh nyaho urang teh kudu ka mana ieu teh jembatan teh teu nyaho wali Allah mah sakiceup geus puru para syuhada ulama-ulama lalumpatan dulem pangesor ge datang urang mah teu kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim teh kadeuleu neuk ka mukaan teu kadeuleu mah cek malaikat karumpul di dieu kenaon ieu henteu naon Atuh ke gerak ke sorga. Teka deuleu jembatanna. Atuh ngai kejebur we ka neraka. Wah, ngunah bae panas. Ya kenal ya. Nungguan bos. Bos asa? Nungguan Haji Pendi. Ye, cek malaikat tah bukuna ge di aing. Jahanam. Iya nungguan bos, atau dia kabak ka jahanam. Kata sugan bae atuh kami ye duh ye ya ai ka surga hayang ngan teu nyaho jalan, teu kadeuleu. Ka neraka tumbung ya panas. Cek malaikat atuh sugan muga amal-amal. Engke tungguan we sakedeung. Oh, bener bae. Aya jelema-jelema kararase. Masyaallah. Ayo ditungtun Ki Fudoli ditungtun. Oh kan? Kadang ditungtun. Iya sih, iya Haji Pedi aing can anu nungtun tolong. Saha anu nungtun? Nanyakeun kan, ari eta nu narungtun saha sih? Ditungtun di bakana ka surga. Eta saha nu nungtun eta? Eta teh Quran. Quran nu sok dibaca di dunia teh dijelmakeun ku Gusti Allah jadi jelema. Tuh kaset nungtun. Tayo kan itu ke surga. Ya Allah ya Rabb.
Ayo ka dia. Oh, ayo. Cak Haji ini kan kurang ya sok maca Quran. Nah, yang berkat bae terjadi. Kau mau baca saya mah penghinaan kawali tambah. Kuduna ikhlas ngahidakeun kawali tambah kitu. Aduh, tinggal ikhlas tambah. Ya Allah, ya Rabb, masyaallah. Iyalah Al-Qur'anul Karim penuh tuh. Sakumaha anu jelaskeun ku Kangjeng Nabi geus puguh tabarok, geus puguh waqiah, geus puguh ar-rahman, geus puguh yasin. Nah sakedeung deui lain sakedeung deui urang peuting dan nisfu Saban. Ya, urang nanggalkeun rewahna Senin. Senin, Salasa, Rebo. Ngahenen kalasa. Ro. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Jadi malam nisfu, malam 15, malam kunut, malam ke-16. Beda anak itu dina Islam mah. Panjang ta elat-elat dina fikih. Cuma keur carita kurang penting babarengan di imah masing-masing atau di musola atau di majelis salim atau di masjid berjamaah ba'da maghrib ulah ngomong nanaon heulanan kecuali ngomong-ngomong yang kepentingan maca Yasin. Ya, maca Yasin 3 kali sakumadun Bani Musarif. Ya, maca Yasin kahiji, kadua, katilu doana eta geus dirangkum. Penting teh sing hade ulah dilewatkeun. Sebab naon? Sebab amal urang setahun. Ieu tutup bukuna malam nisfu Saban. Tutup buku tek laporkeun ka Gusti Allah. Ganti ku buku nu anyar. Ya Allah. Jadi lamun awalna Yasin baheula tahun kamari, kuari diakhiri ku Yasin. Sugan bae begitu lobok kamaksiatan kan? Kamaksiatan sejarah satahun. Barang dibuka ku malaikat, ieu mah Yasin kabeh. Anu jelas lah. Da ieu lah tutup buku nu ieu, lapor, simpen di bere buku nu anyar. Diawali ku Yasin 3 kali sakumaha nu geus dirangkum penting. Engke malam Senin urang babarengan nisfu Saban di tempat masing-masing. Iya. Gitulah cerita seputar nisfu Saban. Ke cerita tanggal hijina Ramadan masih kene dihitung iraha apa istiqmal apa kanukus nah ieu engke dihitung heula jeung tungguan ke berita-berita ti pemerintah. Kula mah sakadar ngamalkeun ilmu hungkul jeung nyaritakeun tanggal hijina menurut hitungan Sulamunairin iraha ke urang carita dina minggu terakhir pangajian sakalian urang nyaritakeun tentang puasa. Nah ieu mah Al-Qur'an baca. Namun urang teu bisa maca Quran menitah batu. Batur Ustaz tadi ka dieu tadi. Ieu tah duit 5 juta baca Quran. Sajuz bae 5 juta ulah asa-asa. Cak Ustaz teh 5 juta saja geus ulah ngomong. Hei. Kaji keur boga duit teh kaji. Langsung baca sajuz 5 juta. Cak Ustaz teh engke ulah ka mana mun ditah deui. Ieu cangkeul baca Quran ke dibayar engke. Alah, cangkeul. Ulah kitu. Beres urang aya bae lanan nya. Duit nu aya bae lah pake. Kayak baca deh. Cak Ustaz teh sial jasa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aya ada sok kuli ngajarahkeun teh. Ngajarahkeun teh kuncen sok. Santri ka dieu, Ustaz ka dieu. Ikutin tolong saya antar ziarah ke anak saya udah duluan mati. Termasuk saudara saya. Ya. Berapa mau bayarnya? Galib 10.000 lah. Bayar apa? Datang ke makom. Hadiah. Terus baca Quran. Sakuran inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Cakiran sesus. Kok baca surat ayat jahanam? Kan baca bayarannya 10.000. Kalau bacaannya surga harus 100.000. Ya tuh nih. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolol tak kiai aja goblok. Mantak lamun 10.000, itu ayatna ayat jahanam. Tipu doli tah lamun dibayar bae 1 juta, ayatna jahanam mah lulu. Tilok ayat surga.
Tapi lamun 5 juta, woi, ayat bidadari. Kala luar kabeh. Hurunin. Hurunin. Masya Allah. Innal jannata hiyal ma'wa. Hurunin. Ibu budak maca Quran teh nyanyi sih. Oh, tanya pun maca Quran panjang-panjang aja di bolak-balik kos gitu. Bayaran 5 juta. Iya, 1 juta mah bolak-balik jahanam deh. Aduh, eta bisa eta anekdot Gus Dur sebenarnya. Anekdot Gus Dur keneh aya ustad di Jawa mah masuk ngazarahkeun. Eta tah aya ibu-ibu tolong jarahin anak saya mati meninggal duluan ieu. Eta bahasana jahanam deh. Nyolek kok ayatnya jahanam lagi. Bayarannya kan 10.000. Lu kalau pengen ayat surga 100. Dibere harita keneh. Wah atuh ngajak direk bae ayat surga. Orangnya lain di Jawa bae dirimpak ke kos kitu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang kahibur ku Al-Qur'an, kahibur ku ayat suci Al-Qur'an, kahibur urang ku dongeng-dongeng jeung cerita-cerita, sehingga hiburan-hiburan tersebut mudah-mudahan jadi mukakeun hati urang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan